Pusing yang cai teh anu ngomekeun we cai sadaraat. Buah-buah itu jelema keur naraon teh. Buah itu juga. Keur ngarupi euy. Nek menta Emang sah. Ngopi mang dia mang. Si Jasi obeh dia beh. Juk beh. Aduh. Ngopi beh. Rokok nama halus euy eta. Halus. Panas tiris kieu nyata aduh. Panas tiris mah pan rokok segap deungeunah. Rokok nu ngajedud deungeunah. Rokok tiis komo. Mesti mana? Nang cai eta aya nu ngomekeun bagor teh pusing saat we kan urang teh usaha ngomekeun. Sugan teh geus nyokot bansos. Boro-boro urang teh kabagian. Panas tiris deh aduh. Panas ku tatangga mareunang bansos. Ari urang ditinggali teh teu meunang deui. Geus lidag nanyakeun ka RT, jeung RT ka desa, jeung nu di desa kumaha RT. Ting kudu kumaha. Urang ge nyieut eta teu meunang. Eta rokok maneh? Hayang atuh. Dah, maneh mah tabako lah, teu kabeungetan rokok kitu mah. Anjir, dasar Teu kabeungetan. koret anjir. Eta bensina Lain hayang meunang bansos geus puguh disareatan mah ka RT geus, ka desa geus. Aya weuh kanu sejen kanu leuwih gitu kaajengan atanapi ka dukun. Aya engke kurang urang kontak heula heueuh. Ayeuna tong kengke jung buru. Oh, siap. Buru kontak heula telepon heula jung. Oke, urang telepon. Mane doguan di dieu heueuh. Ka mana-mana. Buru ayeuna lah. Halo. Assalamualaikum. Ajengan. Ya urang aya ieu, aya pasien ieu. Tapi ieu kudu bagi dua nya. Heueuh. Lamun tadi bagi dua mah mung bagi dua heueuh. Oh, heueuh engke urang kadinya heueuh. Nya. Heueuh bisi nyahungan heueuh. Yuk, Assalamualaikum. Ieu lah nu nelpon teh. Nelpon ka mana itu aduh. Weh, buru dilatih kumaha cenah? Oh, siap. Iraha ina. Ya, ayeuna. Arek kana motor, arek kana mobil, arek diganong. Oh, kana motor kalah. Kana motor bisir kana mobil. Oh, kana mobil. Bisa asup angin geus peuting pan teu ngareun Siap. awak. Nan. Suaran. Apa bos? Gua kunci mobil, urang kana mobil, urang kaajengan. Buru atuh jalan mana nungguan? Ayo ayeuna. Bos? Ya, kunci ya. Aya kunci teh. Kumaha? Buru kana berangkat, ambikeun. Mangga. Ayo Urang di tukang. Oh, buru di urang tukang. Diberi teh. Ayo. Ayo. Siga nu karek sapoe. Ese pangurkeun Pak Bos punten duh rada ribet aing. Oh, Bos, Pak Bos. oh. Ayo. Bae kamu enggak kenal apa Bos? Ngadira we lah nya. Jadi hari kami kita ngakuan. Oh, bela. Hese abus nage hese. Supir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya tamu bening alhamdulillah. Yulin mah jeung teh. Mangga Aduh, Ang. Imah teh asa butut. kalebat nya kieu we rorompok mah geuning. Yuk. Ayo ajengan saheuna. Pak, Sabios teu kedah barang sanak sagala ka rumah. da sareng Pak Bos mah atuh raoseun. Tingali. Gila. Kita selami bako. Ngawang tong bako. Gendot Butut. Gentos. Bentar tak rokok saya laporan ge. Sanes kieu ang ajengan ieu teh leres. Ajengan nu dimaksud. Kumaha aya perioge naon? Ieu teh kieu kala ieu teh anjeungan da waktu tos sungi langsung we nya. Muan. Tuh teu dianggo ieu teh jam awis. Pamasihan rai nu wis di luar negeri. Ieu teh bade dianggo di dieu teh lebar bisi lecet. Kieu we lah ieu mah abi teh panas tiris dipariksa ka mantri da ieu mah lain panyakit sapanyakitna cenah kapanasan ku tatangga
Astagfirullah, kunaon. tatangga manunang bansos urang mantu ka RT geus ka aparat pemerintahan geus jeung nu di pemerintahan ka RT da kumaha RT jeung RT ka pemerintahan lah geus we urang mah rek ajengan sok ajengan lah kieu we lamun nepi ka isuhan urang menang bansos tah ieu jam mahal ieu. Ari Ujang sade dinten sok kana naon? Abi mah sadi dintennya pada malan teh uyak-uyak we. Alhamdulillah tapi nu damel mah gaduh 15. Murang kali sarakola nya di bumi rek milarian naon gitu bisi arek liliaran mobil aya, motor nu engal aya. Nya naon atuh? Naon sih tatanya we? Ari ang Ustad rek nyen susek naon ieu teh? Urang mah kade rek tatanya ang. Lain arek sensus kieu sok atuh Ya jelema mah ke kudu ngabuburik kana bansos padahal di imahna sagala gableg buah edan ieu teh. Wios lah kuaan urang sareatan ayeuna mah sok. nyanak cai teu? Canak ce nya mobil jang. Oh jang. Kana mobil ka dieu. Kana mobil. Tadi nama bade kana motor abdi teh gaduh motor engal karek 2 dinten. Da keur paranas tiris ngetos we kana mobil kawit nama bade diganong abdi teh isin diganong mah ku ajengan. Da beureun kieu-kieu ge urang teh epal maksudan mobil gampang lah bisa di ieu. Bisa disareatan lah. Iya Pak Bos, caina. Aduh, punten. Keur cai doa eta teh. Keur cai doa eta mah arek diburakeun ke KRT na eta mah arek ka Jampe heula atuh. Oke di jampe. Anjir. Ieu cenah ka bumi kieu upami aya PRT na burakeun ieu mah. Sakitu wae teh anu sanes-sanes. Teu aya Siap. terus di jampe. Ya. Cokot amplop anu pangkanelna dina dashboard itu tuh mobil. Teu sawios padahal teu sawios. Lah, ame tinggal gitu. banget. Kela Cek dulu ya. lamun isukan urang nepi ka meunang, ieu jam anu awis. Siap, Keur siap. ajengan nya. Biasa diatur. Tah dina mobil ieu aya tah Oh, amplop. kira mobil iya. Oh, nu pangkanelna cokot. Muat. Dina dashboard anu pangkalerna. Oh nya ya. Oh. Paling Iya. Henteu serius aya amplop. Iya, Wah, oleh tangke saja. Oh, oleh-olehna. Di leueut. Turun, gampil kan Kewe dibukana tos abdi wih nya. Ya. Bisi seepeun ku ieu nu ngariring. Padahal mah teu sawios teh kana barang cenah ka dieu mah. Pak Bos tah aya. Maneh. Serius aya. Ya. Bunga di dua. Siap, tenang. Rada gede ya kenal. Anu Siap, bisa diatur kalau aman. biskan eun tadi. Oh, usian jeung handal. Nya Amplopna. aya nih Pak Bos ya ampuk teh lah orang di heula yang sian. Cekap sakitu Nah, mana apa, Bos? Cekap Cekap. panas deui. Ya insyaallah lah manjur. Sasih payun kenging bansos. Iya Pak Bos. Ampuk lah. Wiatkeun kamu ang ajengannya. Ang ajengan ieu rokona bade dicanak deui nya. Oh iya teu kada canak simpen di Sareng korek-korekna. Atuh nuhun. Tah upami enjing kengeng ieu jam kamu ang ajengan Siap, siap, siap. Kita di Insyaallah, video pisan tak teu dikikeu ku abdi. Ayo mangga. Ayo. Aduh, hati-hati di jalanannya. Ayo. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini butut rumah ajengan. Yang ngebako di balangsat. Alhamdulillah milik mas di mana we aya. Astagfirullahaladzim. Ari Sugante aya anu disesakeun saeutik nyarokona di bawah. Jelema edan ieu mah.